Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, sakedap deui tinggal ngetang hari kasasih saum. Tapi duka kunaon hate abdi masih hawatos, gelisah kusabab masih aya keneh virus corona. Endahna sasih saum teh atos kacipta Gusti Allah anu maha uninga, Allah anu maha tahu. Sim abdi mohon ya Allah, sakedap deui urang sadayana bakal papendak sareng sasih saum. Kami mohon ya Allah, tong jantenkeun sasih saum ieu sepi sunyi karena corona. Abdi teu sanggup ya Allah, ngabayangkeun lamun engke di sasih saum teu aya salat tarawih berjamaah di masjid, teu aya pangaosan anu endah ti ulama-ulama kami, teu aya deui tadarusan sasarengan di mushola, teu aya deui sahur buka bareng sinareng keluarga saderek sareng rerencangan. Bahkan meureun moal tiasa mudik silaturahmi sareng keluarga. Ya Allah ya Rabb, Engkau adalah zat anu tiasa mesihan kesempatan kanggo hamba-Mu. Ya Allah ya Rabb, abdi mohon ampuni dosa hamba-Mu, ampuni kesalahan, kemaksiatan, kehilafan, kezaliman hamba-Mu ini ya Allah. Mungkin corona ia datang karena dosa urang sadayana. Ya Allah ya Rabb, masihkah aya kesempatan kanggo abdi? Kami yakin ampunan Allah lebih luas tina dosa kami. Kami yakin kasih sayang-Mu leuwih ageng tina kesalahan kami. Sinareng abdi yakin ya Rabb, kesempatan sasih saum anu indah teh masih aya kanggo urang sadayana. Ya Allah ya Rabb, semata-mata aya corona teh atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkannya, Engkau pula yang akan mematikannya. Abdi mohon ya Allah, seepkeun lenyapkeun virus ieu supados teu aya deui anu teu daramang sinareng meninggal karena virus ieu. Maka ya Allah, hadirkan obat kanggo virus corona ieu, sinareng hadirkan jalan keluar anu pangsaena kanggo musibah sareng ujian ieu. Ya Allah ya Rabb, izinkan abdi tetep-tepang sareng sasih saum ayeuna anu penuh ku rahmat sinareng ampunan-Mu tanpa aya corona deui di antara kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.